Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Pedasan amin. Kapetir jalan leueur, kamakam jalan sempit, anu hadir manis seueur, nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam sing kabayar hutang. Kadehean nu amina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Oh nu amin. Dia aing ngadoana oge. Baca bareng Bu Amin mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca japra baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Di jero masjid can maca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ngalobokan baso di dinya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Bahatur dipayun kersa pemandu waktu penata acara sahibul awqat uku jisim kuring dipi hormat urang doakeun Bapak MC sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu jisim kuring dipi hormat. Wabil khusus para kasepuhan tokoh agama miwa tokoh masyarakat, pangarsa guru urang sadayana Bapak Kiai Haji Udin salaku tokoh, oge teu kalangkungan kakersana Bapak Ustad Memet salaku tokoh urang sadaya, oge teu kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Khomri ti Citras, oge teu kalangkungan kakersana
Bapak Kiai Haji Nurdin disempureun. Oke teu kalangkungan ka keresana Bapak Kiai Haji Maksum Sufi Ketua MUI Kecamatan Maja. Oke teu kalangkungan ka keresana Bapak Kang Ustad Irfan salaku sahabat simkuring sohibul wasilah nu kuji simkuring dipihormat kum sadayana para guru anu hampura teu disebat nami hijina tanpa ngurangan rasa hormat di simkuring. Mudah-mudahan para kiai para santri masih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal aparatur pamarentah nu kuji simkuring dipihormat keresana Bapak RT sinarang Bapak RW na tekalangkungan kakeresana Bapak Lurah Sangiang, Bapak Jubaidi, oke Bapak Dan Ramil, Bapak Ujang, juga Bapak Babin Mas, Bapak Solihin kum sadayana para pamimpin TRT sampai ke Presiden dina raraga ngaheuyeug dayeuh olah kana nagara simerenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa perjuangan Kang Ustad Irfan beserta para tokoh, para kesepuhan, para pemuda, para pemudi di Maja nu sangat luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sini dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Utamina sim kuring ngaturkan rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat tanggung berat nyuhun berat narima kenana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu jamaah nu hadir penting ayeuna sing para ranjang umur sing rampil milik rezeki sing dihampura sadaya dosana sing dihasilkeun sadaya cita-citana atau sing disaroleh solehakeun sadaya turunanana khusus ka para santri nu hadir pating ayeuna sing dimanfaatkeun ilmu dunya wal akhirahna. Ya Allah ya Rabbal supados sayang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna wah teu geunahan nangtung mah ya guru dieu poek soalna lampuna luhureun wing mun wing nangtung tambah geundeuh we banget aing meureunanya ambura biasana mah nangtung ai dieu teh sieun murah aing sadacan kula ngadadarkeun tutungku sing ati anu dijejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang di teang kula ti Kabupaten Bogor. Maksud baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kalur teu pisan-pisan. Ulah apal Maja asup kana kategori wilayah Banten, Banten kota santri, Banten loba kiai bahkan Banten madarahna para wali. Ulah datang saja silaturahmi di pamrit aya sanes, barokah silaturahmi urang sadaya masing panjang umur bari gampang milik sinarang rezeki. Amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilina dina enggoning comarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak banyak jumantaka kasar basangkal turgariha bisi ceramah kula lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyogok maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentati para dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah. Sanajan di absenna dipanggilna kula dipanggil kiai dugi kamuring kapulu disebut kiai karena aku kecap kolot baheula lain cai lain walungan Ustad Irfan anu bager biasana mah ini sawer ngomong gitu teh ya mah biasana kajian teh biasa mah biasakeun ya lauk teri ge awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri oge can aya ieu mah etang-etang diajar capetang hitung-hitung diajar nangtung manawi Allah mere putuh ka kula jeung barokah hidayah jang urang sadaya mudah-mudahan urang sing tiasa ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal salatullah salamullah ala toha rasulillah supaya lebih indah ianya masjid maninggas loba lampuan ianya
Pokoknya malam ini kita bikin suasana indah insya. Boga HP urungkeun lampu HP na. Urungkeun lampu HP na. Teu gablek HP cicing we dah aku pilih. Heureunya nganu boga HP teh dikaluhurkeun isukan ti lalap kana cai eta HP. Tapi lamun boga HP dikaluhurkeun tina Realme hudang HS jadi iPhone. Asal tong hudang-hudang weh. Berarti mah sok hurungkeun, HP na hurungkeun. Kita bersolawat bersama-sama dengan tim Hadraman ini kasep Al Farisi. Sok luar biasanya. Kurang mah Al Majai. Ya lampu jero masjid di Pareman. Iya Pareman mah halus mah lampu jero masjid di Pareman tuh nya. Aya hurungkeun HP henteu jadi kos geudeuk we. Salatullah salamullah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap ya ngaji siap. Waktu menunjukkan jam 11 pas. Karena waktu jam 12 berarti sajam deui. Melewati sajam lembur itu. Kalau aing ceramah panglilana ya datang tanggal 1 balik tanggal 2 urusannya. Masya Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra wal Mi'raj baginda Rasul adalah suatu kejadian yang begitu agung, suatu kejadian yang begitu luar biasa. Bahkan Isra Mi'raj asup kana kategori mukjizat Nabi panggede-gedena setelah turunna ayat suci Al-Qur'an. Panggedena mukjizat Nabi adalah Al-Qur'an. Nu kadua Isra Mi'raj. Timbullah pertanyaan, nah Rasul Isra Mi'rajkeun sabab mua aya kejadian tanpa aya penyebabna, sabab mua aya hasep lamun teu aya seuneu. Cek Allah dina Al-Qur'an, walikulli syai'in sababa. Artos wallahu alam bil murad. Dan
kemudahan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon masyarakat kampung mana kampungna eueuh. Oh Cibadia oh tuh. Masyarakat kampung ini katanya itu bukan yang hideung teh nya. Hideung teu? Wah sok bohong. Masyarakat kampung Cibadil nu jauh daek ka Jugjug nu anggang daek dararatan manu deukeut tadi kene daek ngaralet darai korbankeun harta bandana ngorbankeun tanaga jeung pikiranana bahkan waktu penting ayeuna karumpul ngariung di dalam urung berbayasa di tempat anu mulia kunaon sababna jawabanna ku sabab keur aya acara Isra Mi'raj. Ulah nanya ka orang deh kira-kira nggak penting tuh dari yuk di dari yuk jajal isukan diuk di dia penting sebut nu gelo mah sesoranganan bener teh kunaon diuk di dari yuk sabab aya acara. Begitupun baginda Rasul mau pati-pati di Isra Mi'rajkeun lamun eueuh penyebabna naon cenah penyebab Isra Mi'raj teh Allah nu langkung kuninga sabab Allah nu ngadama sababna tapi para ulama seueur nu nyarioskeun loba nu ngariwayatkeun tentang penyebab di Isra Mi'rajkeunna Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya kata para ulama bahwasana kejadian Isra Mi'raj terjadi pada tahun duka cita bagi baginda Rasul. Sabab baheula mah teu kos ayeuna, baheula mah tahun eta ngaran tahun gumantung kejadian nu besar dianggap ku masyarakat Mekah. Contoh Rasul lahir disebutna tahun Gaj. Sabab kejadian besar pada saat itu nyerang tentara Abraham, nyerang rek ngancurkeun Ka'bah, nyerang kota Mekah. Disebutlah tahun gajah sabab mereka menyerang menggunakan kendaraan gajah. Begitupun saat Rasul Isra Mi'raj disebut teh amul hazan, amul huzni tahun kasedih pikeun Kanjeng Nabi. Kunaon ang sabab Kanjeng Nabi keur dirungrung kabingung ngambah sagara kasusah mukuntit leuwih kasedih. Pada tahun itu Rasul ditinggalkan oleh dua sosok yang beliau cintai. Pertama wafat paman beliau bernama Abi Thalib, benteng terkuat umat Islam. Yang kedua wafatnya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra.
Sengaja saya kalau ceramah ayah hadroh sok dimanfaatkan kolaborasi. Kenapa? Karena dunia itu butuh dengan seni, betul? Teu make seni mah hambar, betul? Sok di dia masjid sakieu bagusna adzan subuh teu make seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daratang moal. Jajal heula paduai moal-moal. Jajal ke subuh kos gitu. Dengan seni mah yang biasa akan terasa lebih luar biasa. Maka saya senang ibu lain saukur jaban muludan hadroh panggil teh hajatan panggil insya santri mah kreatif iya bosan hadroh penta supaya naon kosidah bosan cenah kosidaang cerawis pake ini ulah protes di Bogor mah eceung murah kene berarti di Banten mah geus kolot emak marawisnya ya imang murah kene cerawis karana bosan cerawis bosan terbangan haliber maneh sorangan tuh macam-macam panai kosida mata pakana lebih santai dung ulah pundung balik temenang berkat ulah pundung tak kosida hetanya hari marah marah gancang ini opak aya gemblong aya gemblong emping acuh hucur opak gemblong emping acuh hucur tenanon taya opak macau oge daek misalnya iya mah soalnya ini status Ustadz Irfan atau caukot di garotong keluarga dianya biasanya aja mau balik gitu biasana gitu temannya masya kayak iya anak-anak hadir jamaah nubiakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala manusiawi pan urang santri sok geuninga nganada maqadu iman aya kalimat kumaha geuninga wenang di rasulna sifat manusia biasa cara tuang leut angkat kulem saja bana maksudna naon ang rasul ditinggalkeun ngantun ku dua sosok nu beliau cintai satu Abi Thalib dua Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha Kanjeng Rasul ngabogaan sifat kamanusia biasaan maksudna sifat manusia biasa teh kumaha lamun lapar Kanjeng Rasul sok mam lamun haus Kanjeng Rasul sok ngaleut lamun ngantuk Kanjeng Rasul ge sok bobo begitupun baginda Rasul saat ada yang dicintai meninggalkan beliau selama-lamanya Rasul ge prihatin Rasul ge nyeri manahna sedih lain teu ridho tapi ngarana ditinggalkan orang yang dicinta pasti terasa betul kalau sudah tiada baru terasa cicing mau asup dangdut ini soalnya cicing belanda bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan dia ciri khas oma kudu muria sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia kalau sudah tiada baru terang anjay lamun biar duet urang ibu jeung uing direkam dijadikan kaset dijual pasti moal laku atau aing mah dipake cengkok saya cuma heuras baru terasa masya ngan bedana urang jeung Rasul idza hazabahu amrun sholat Rasul kalau lagi ada masalah sholat bebeja ka Allah urang mah boga masalah bebeja kana hap nyian setak bener tante eta salaki gering dipoto diselimutan make tempel kalau dipoto cekrek captionna doana caroge ambeien kodong-kodong ayu poe rebo masih kena bahagia dengan suami diedit foto duaan istri dan suami diedit tidak encap pucut langsung captionnya di bawah naon coba aku tanpa membutiran debu giliran WP Kamis para saya status salaki aing edan beda maka cek Imam Rusdi tingari najan manusia lain manusia biasa nabi mah Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari
Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa cara batu Nabi Muhammad permata urang mah batu biasa masya. Jadi ketika Rasul prihatin, Rasul bersedih, Rasul mah bebeja ka Gusti. Beda jeung urang, lobana bebeja lain ka Allah tapi kana hak. Nyen setat. Ulah ang nyen status mangga, ngan nyen status manu hade-hade. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lamun menang nikmat pek caritakeun. Ai menang adab mah ulah, menang kapusing mah ul. Nah dilelebok ku batur ini bebeja kalau naon masalahna adukeun ka Gusti. Aang mama rumasa boga masalah teh tiba heula dina harta jeung banda lihat eueuh ragap taya nete semplek incar semplak gerepakeun pusat ban kokoronya sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jelema nu teu boga kudu kumaha kuduku atuh teh nyaho aing oge bingung ai teu boga mah nyawayana we sing getol usah ulah eureun ngado bilang bara salat duha salat duhur salat duha salat pangarik rezeki mangga diajarkeun mun harta susah sing loba daek salat duha namun sakirana urang hayang diangkat kamuliaan darajat sing daek salat tahajud rencana aya cita-cita teu laksana salat haj kita usum hujan loba bencana salat tolak bal rumasa hirup teh loba dosa salat tau lain cenah boga anak parawan dipikir sepuluh lalaki nu mana nu cocok jeung anak pula salat lain cenah hayang salat menang duit harita keneh salat janazah bener mah anu maot salatkeun menang lumayan masya bejakeun ka Allah ngadu ka Gusti Allah maka ye pasrahna Kanjeng Rasul ka Gusti Allah ngajantenkeun Gusti Allah ngutus ka malaikat Jibril pikeun ngabubungah baginda Nabiuna Muhammad. Jibril aya naon Gusti tugas Jibril tugas naon jemput Jibril kakasih kaula Muhammad nu keur dirungrung kabingung ngambah sagara kasusah ngukuntit leuwih kasedih bungahkeun Jibril linuriyahu min ayatina akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami bawa Muhammad Isra Mi'raj digandong Gusti teangan kendaraana cokot di jero surga buruk atau eta malaikat Jibril asup wae ka jero surga rek nyandak buruk pikeun tutunggangan Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watil yakil aghyar wa miftahil babil yasar. Eta malaikat Jibril barang asup ka jero surga ibu malaikat Jibril hayangan kopi atuh aing ngabagikeun kopi wae panitia coba jadi ibu-ibu lagi melihat mata saya jadi kahajar ku kopi ngarieup deui kaki gigir deui Ustaz Irfan mungkin kurang briefing heula samemehna. Kalau manggil saya suka ada permintaan. Pertama lain laganya supaya genah dina interaksi ceramah. Nah, ini hiji panggung ulah jangkung teuing. Alhamdulillah taya panggung jangkung. Saya minta 50 sampai 70 tapi aduh pamait tamu mah kos mait kumawe disediakeun anak. Nu kadua berikan saya sound system yang bagus. Ya sound system nama halus hampang. Doakeun tukang salon sing asup ka surga. Dan salon-salonna dibawa ka ditu. Nu kadua, nu katilu jangan diberikan jarak terlalu jauh antara saya dengan jamaah. Tayi jarakna mah geus deukeut alhamdulillah. Nu kaopat, ketika kegiatan tausiah sudah dimulai, mohon panitia tidak ada kegiatan apapun seperti bagi snack, bagi kopi, bagi berkat karena eta mah taksir aing lieur.
eta aya sok wae Ustaz Irfan tingalikeun Ustaz Irfan ka panitia punten bageur kasep saya tahu panitia sangat luar biasanya tapi pan butuh konsentrasi bener tah henteu make viral tukang es gara-gara Gus Miftah mungkin konsentrasi terganggu gara-gara ada suara es tapi saya tidak membenarkan yang manapun dan tidak menyalahkan yang manapun memang tetap dua nana aya kesalahan hiji salah tukang es dagang paru suara kenceng ting saat aya ceramah da kaganggu atuh tapi salahnya juga Gus Miftah menasihatinya dengan cara yang kurang baik adapun kurang kudu tarima mereka berdua adalah manusia yang tidak akan pernah terlepas daripada lupa hilap jeung dosa tak itu maksudnya teh kenapa suka ada seperti itu karena kadang-kadang lamun berceramah bagi senek acak-acakan jangan ai pula sih yang penting geus datang ai geus datang mah ceramah rek lila rek sakedeung nu penting balik menang amal ibadah sama amplop ae pikiranana ai meuli we teh kudu muka maja dengan amplop mah meuli 1.300 hargana yang penting mah doana Allahu Akbar doana supaya hidup loba dulur sakit tuh poin disebut dul oke duit kenehnya ceramah ulah sok mikiran amplop jeung duit daripada cicing di mah mata kalau bakeun hulang hutang emang sia ngahutang wae mata Masya Allah malaikat Jibril asup ka jero surga geus ka saya panitia ulah babagi kopi wae geus please memohon kepada dia kalau engkau membagi kopi mulu aku ingin berhenti hari ini juga sababna aku nggak usah lama-lama guys ceramah ini kenapa karena sudah dikantongin guys makanya gini cokot lagi mau sakit mau berenanya Masya Allah nu hayang kopi mah nyisi weh lah kasisi sediakeun di sisi supaya tengah ganggu Insya Allah jamaah atau ini kamana ka kopi tadi tanya asal nama eta nama jaing mah kopi tadi kopi di mana berada di sini sendiri tanpamu kopi bagaimana aku kan betah ceramah bila di meja ini air putih saja engka bawakeun eren ku hadro yuk goblok Masya ya betul lagu ini dulu China dulu China herang adi dulu China ti handap herang di dulu China ti luhur herang dulu China dulu China herang Masya ayah ieu China aya warangan aya sireman aya gitu kan karena ti corona teh nya tuh jamaah buruk jadi buruk lain tuh Jibril asup ka jero rek nyandak pur sing horeng dulu jamaah sadayana barang Jibril asup ka jero surga ningali buruk ka cidalobana anu mana buruk khusus pikeun Kanjeng Nabi anu mulia atau ya malaikat Jibril dedeheus ka Gusti Allah Gusti geuning buruk teh ka cidalobana sedang dicokot ngan arek hiji anu mana eta anu kitu bisa ditanya ku salakina masih ngaji mana kenaon anu mana nu mana Gusti Bu Jibril teangan buruk anu dina tarangna aya ngaran Muhammad atau eta malaikat Jibril ningalian bae kana buruk hiji-hijina di teangan anu aya ngaran Muhammad ternyata buruk nu ngajajar di dinya awal hiji ge nu ngaran Muhammad malaikat Jibril kukulilingan di jero surga sing horeng aya hiji buruk nu misakeun ti babaturanana ternyata ieu buruk keur celik ngabangikir ka dia wong cilik barang didengikeun ibu bapak ieu buruk ternyata sedang menangisi baginda Nabiuna Muhammad ai Gusti iraha mangsa datang cunduk waktu nu tangtu kula panggih jeung manusa anu ngaranna aya dina tarang kaula
Reperem asa kadele bray benta asa karasa nya gigir asa gigir nang karak asa luhur nang kuban asa handapeun Gusti iraha mangsa eta tiba cek malaikat Jibril bu ieu geuningan buruk anu tarakna aya ngaran Muhammad mah keur ceurik sosoranganan ditanya ku malaikat Jibril buruk aya naon saha maneh kaula Jibril buruk aya naon Bril aya perlu roh perlu naon eta Jibril yeuh buruk kadedenge ku kaula tadi anjeun keur nyencerikan hiji ngaran saha Muhammad Jibril Muhammad mana teuing da can panggih tapi ngaranna aya dina tarang kaula ngaranna aya dina lawang surga eta teh saha Jibril mane wauh atuh kula mah lain wauh deui buruk kula mah sahabatna bener mana Jibril bener buruk Jibril tulungan kaula hayang geura amprok jeung nu ngaranna Muhammad kaula sono kaula rindu kaula geus bengkak mata kaula ceurik jeung ceurikan hayang panggih jeung Muhammad sabaraha lila maneh buruk ceurikna teu lila Jibril kakarak 10 tahun anjay 10 tahun buruk mohon Jibril cunduk waktu dengan mangsa nu sampurna buruk aya naon Jibril ayeuna anjeun bakal dipanggihkeun jeung ngaranna Muhammad anjeun menang tugas si Allah pikeun jadi tutunggangan perjalanan suci baginda Rasul untuk Isra Mi'raj atau ngadenge eta malaikat Jibril nyarita bahwasana buruk rek dicandak dipendakeun jeung Nabi Muhammad ieu buruk ngarasa bunga amar watasuta bunga taya papadana haroto libat dunia wa intola umruhu wa nala minad dunya sururon wa an'ama masya. Ibu bapak hijaulah orang candak pelajaran anak begitu banyak buruk yang menanti ingin berjumpa bahkan ingin digunakan untuk tutunggangan kanjeng Nabi ternyata yang terpilih adalah buruk yang rindu menangis si baginda Nabi Muhammad. Ulah yakin lamun ditanya perorangan ia orang maja kabeh kurang nanya hayang teu jarah ka makam Nabi di Madinah hayang nasib jarah umroh haji hoyong. Apakah orang bisa kos buruk cerik unggah kue hayang umroh? Kula nanya orang dia sugan aya nu cerik 10 tahun hayang jarah ka makam Nabi hayang. Tapi cerik pernah 10 tahun. Satahun, sabulan, saminggu, sapoe, sajam. Hese urang mah ulah wakal yang cerikan Nabi kadang-kadang makhluk kiam kudu menangis dina salah sawios riwayat kalau lagi makhluk kiam Nabi hadir tapi pan kadang-kadang orang mah makhluk kiam malah wong keneh bener teu datang ka muludan diajak ku kiai makhluk kiam ngarantung sholawat nu macam-macam nu ngobrol-ngobrol apalagi kalau ngaji dekat besti bang gak akan pernah bener kalau mah besti mah bu mun hadir memening ulah jeung nu wau masing-masing ieu hadir jeung besti batur sholawat saya mah ngomongkeun batu we ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam meunirewa sugan teh saha alaika di mana sia karak datang weh kieu ya Habib aya ngagosok pakaian loba kacidak we ayeuna salam deus ya geus sinarieun ngaji alaika pari main ngaji rajaban sholawat tong bedana saya teh ngaji jeung rajab tuh nya beda lah rajaban menang bongsang ngaji matara alaika ya Nabi cie bajuna anyar deui salam anjay simer bos alaika naon simer ya Rasul salam hebat saya boga simer alaika
kanon hebat boga simer ya Habibu nya hebat kene si Torik 2 bulan jadi haji salam alaika eta baju menang hutang lain salawat kadua aing naik asa dibayar tunggu geuning cincin si eueuh hiji alaika kanon cincin eueuh hiji ka mana ya Nabi dijual ku salaki aing salam jangan salaki sia ngajual cincin alaika biasa modal jangan mancing ya Rasul masih mending yang mancing mas laki yang mah jual cincin mas santoge goblok salam alaika mulai ngomongkeun batur ya Habib dulu tadi makanan datang salam tuh itu alaika mana itu itu salam laku sungguh teu katempoan Allah alaika ucul ada kan jadi deket manehna ya Nabi main nama sok cokot berkat tilu salam kadang-kadang berkat batur dicolong kumaha alaika geus kitu awakna boketekin haji saing mah naudzu buruk manangis hayang panggih jeung Kanjeng dikabul ku Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini yang mengagungkan Nabi, hadir Isra Mi'raj dan Nabi sinar nasib jarak kata nasuci amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirna dulu jamaah sadayana diberangkatkeun Kanjeng Nabi setarna di mana lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dipeting di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dina kitab Dadir kitab Bainama karangan Syekh Nawawi Tanah Arab Banten dicarioskeun perjalanan agung nalika keur Isra Rasul teu langsung nyampe ka Masjidil Aqsa tapi eureun heula dina 5 titik eureunna kannya Rasul. Urang buka naon hikmahna. Sabab cek Nabi innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah Isra Mi'raj adalah pelajaran untuk umatku. Anjay, aduh nuhun Kang mani bager serina mani bagus. Kakak Batara, Yai Arjuna kumaha kasep aya kopi. Inum Yai panas kene. Nuhun Kang bager Masya Allah. Tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang buka hikmahna. Pertama baginda Rasul liren di tanah Thayyibah, kota Yatsrib yang sekarang kita kenal adalah kota Madinah. Cek malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, naskutu fi hadza makan." Mobil gede lewat. Mandi di dieu we da mobil eta mah. Sarua jeung aing gede mobil. Aing gede mobil gede Masya Allah. Ibu bapak zaman uku Allah muliakan. Kata malaikat Jibril, naskutu fi hadza makan ya Rasulullah. Liren sakedap di tempat ieu. Aya naon Jibril? Eureun heula we sakedeung. Eta kannya Rasul liren saliren-lirena kannya Rasul salat 2 rakaat di tempat anjeunna liren. Barang di perjalanan dilanjutkan lagi. Ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, nah anjeun uninga tadi eureun di mana?" Teu apal Jibril. Anjeun eureun teh di tanah Thayyibah, kota Yatsrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Naon hikmahna? Ternyata cak malaikat Jibril Gusti, memang anjeun can pernah kadinya, tapi anjeun pasti bakal dipindahkeun kadinya. Rasul sing horeng meme hijrah memang geus dibejakeun bakal hijrah dan 1 tahun setelah Isra Mi'raj kanjeng Rasul dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah. Maksudna naon ieu teh angjang urang pelajaranana yeuh diajar nyawang mangsa nu bakal datang urang ge sami umat Nabi pasti bakal hijrah. Ti mana? Ti Maja ka Bogor. Ti moaleun lamun lain aya jodoh atawa lain nyeun imah di ditu mah. Ti Maja ka Pandeglang. Ti moaleun lamun eueuh dulur di Pandeglang mah. Ti Maja ka Jakarta. Ti moaleun lamun teu ngarantau mah. Lantas urang bakal hijrah ka mana ang? Yang paling pasti hijrah urang bakal datang minat dari dunia tina alam dunia ka alam barzah. Urang ayeuna hirup di alam naon Ibu? Dunia cek mang santri mah kalimah fil mani tina dunia teh dana yadu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nudukeun kana muannas dunia itu temporer teu lila jelema anu dunya mah mualil kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup
pasti bakal mati itu loh maut yang kaguk gini mati bahasa Indonesia jadi nu hirup bakal maut diajak Sunda sama bahasa Indonesia bahasa Indonesia saya Sundanya bakal maut gini aya lagu kolot baheula ibunya yang terngiang dina cepil urang cing cangkeling manuk cingkleng mah da cindeten los kakolong Bapa satar mahbu Tuan Bapa satar mahbu apa lagu eta ibu apa lagu wah tepat apa yang kapok sih mah apa lagu eta apa lagu eta moal budak aing mah ibu apa kena budak mah geus moal apa lagu-lagu nasihat ti kolot teh geus hese nu aredan apa budak mah waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil disentil-sentil ku kira pensil ternyata pentil waktu ku blolol amu aing mau aja dah budak mah ulang eta kos ini nuker kira eta lagu kos itu jadi viral di Indonesia masya tuh lagu baheula madana sehat eusina cingcang kelincing urang dieu babarengan jeung sim kuring hayu urang geura areling geura aribadah berang jeung peting kadatong api ngajaring ulah hirup lang liling sing sering hudang ti peuting Bapak Lurah anu bager Bapak Lurah anu bager Pak Lurah anu bager Pak Lurah pager ke Lurah anu mana Lurah sang yang anu Masya sing daek hudang tipet tapi katingali ku sim kuring wajah-wajah garis jeung karasep mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta make kolor heula atuh teh tahu kageuleuh baru keis molor urusannya ibadah osok hudang tipe ibadah osok sok cenah amun kerungsing doang giliran we gua langsak susah parok marewek tengah peuting salaki kerhes dihudangkeun akang ada apa sayang bangun sejenak temani aku beribadah sholat malam biasanya ge sorangan sieun anu maot keur beurang nu maot ge sieun kan hirup tadi urusan ganggu wae keur molor oge urus teh baturan heuh arek salakina hudang majikan hudang kunaon ngajakan tahajud bareng geus capek belagu hirup ti baheula kieu wae mani cara rape ningali batur mani ku senang hirup teh muka kenawang pantoke batur mah imah ge plaktuk gablek ari mah urang dede kamari teh ngaji Kang di ditu tuh di Sangyang di masjid mana ngaran masjidna oh itu tuh di Masjid Al Hidayah penceramah ki balap muda Kang main nama di samping ceramah ngaji teh sok ngabodor ayeuna senang manu gablek duit mah dilepas sarina oge ai masya saya sudah apa bangek bergum kayak gitu kunaon deh geus capek belegu hirup kieu wae lihat olahraga teh na kesempek dicak sebelah kedepakeun pusatan kokoronya sama langsak rosa parangsak batur mah seuri ge aya nu ngagayot belegu naon kongkorong ai masya ai mah tiba lah hapur deui geus capek Kang ayang berubah jadi naon Pokemon si ceruk atuh aya ngalaman ning hirpos batur Kak kuncir leut loba duit tur kota gede dunya brodi pantau brodi juru tengah imah gedong sigro hari naon resep nembong gigigir garas imes itu Kang kolam renang ayang beungar ayo siap salat duaan beres salat salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna ditepak ke pemajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon sia mah ngadoa tara diijabahkan meni kitu ku tina balangsak wae akang mundur maksudna pergantian pemain
Neng nu ngadoa Kang nu amin. Saya bisa ngadoa. Muridna Ustaz Irfan ieu mah. Cek Ustaz Irfan lamun ngadoa yang diijabah Kang kudu sungguh-sungguh dalam berdoa. Buktina teteskan air mata. Ceurik Kang. Ngadoa teh ceurik. Kunaon kudu ceurik? Budak ke minta duit bari ceurik dibere. Tapi heueuh bener. Kumasakan bisa ngadoa bari ceurik Neng. Kudu ngartikeun doa anu dibaca. Supaya karasa Robbana hartosan naon artina hartosan naon kan akang mah jelema bodoh teu bisa bahasa Arab kurang ku bahasa Sunda we ngadoana emang meunang ngadoa ku bahasa Sunda bahasa naon ya Allah mah maha uninga Kang daripada akang Robbana teu ka hati ku sorangan ya tara ngomong wae atuh sia ngajak ngobrol wae belegu akan siap oke. Amin Kang arek tenang majikanna di hadeup salaki di tukang siap Kang hayu gerak aram ngomong wae pamajikan ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sasadukan nu agung nadadakan nu makawasa ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek sama goda wae belegum ulangi deui Allah digoda bieu mah si goblok doa ulangi deui eta ya Allah ya Rabb dipikir dimulak balik cek salakina kakara kana doa kieu dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga ku titip barajeng mana nata jalan mana iya ya salah kena sama yang dibawa belegu timimiti babogohan nepi kaloba anak balangsak salah kena najis aing amina oge yang ngadoa sama nyinggung salaki belegu gitu salah kena Neng mundur naon Kang pergantian pemain maksudna akang nu ngadoa sia nu amin akang bisa tuh bisa aja kayak gitu akang mah bahasa Sunda mah moal aing Indonesia. Kunaon Kang NKRI harga mati. Weh akang hebat iya dong. Siap Neng. Oke. Salakina sarwa geblegna tengah peuting ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sasadukan nu agung nu nadadakan nu maha kawasa. Tuhan tolonglah hambamu. Pemajikan nongkrong weh cek pemajikan aing amin ulah ieu nya dari sengsara cek pemajikan rek amin asa wauh gitu sengsara cek pemajikan asa dudu hajat ka deui aing mah karena cinta sama dangdut menunggu doa eta mah sing sering hudang ti peuting sabab isuk jaganing page tong anu cingkleung bakal los kako kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah mah daka yang agung syakarat jerina langkung urang teh teu meunang embung. Maka hikmah nu pertama Rasul can hijrah di bejaan bakal hijrah tapi hijrah pun terjadi maka ieu pelajaran jang urang memang urang can maot tapi di bejaan bakal maot bahkan maot pun bakal terjadi betul teuing kula heula teuing ibu heula teuing ibu heula teuing kula heula keun sabae ti heula nu penting maotna husnul khotimah amin. Astaghfirullah Rabbal baraya tung 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 tapa birullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni Rabbi zidni ilman
nepakan takbiran atuh Masya. Perjalanan dilanjutkan. Tujuan utama Isra Mi'raj apa tadi dalam ayatnya? Linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan tanda-tanda keagungan kami. Maka di perjalanan Kanjeng Nabi anu mulia seueur ningali hal-hal nu bakal datang di jaga nu mangsa. Di antarana Kanjeng Nabi ningali dulur aya sekelompok manusia, satu golongan manusia nu ngawurkeun satu kali benih barang diawurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh bisa dipanen harita keneh beres dipanen tanpa melak eta pepelakan jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi deui dipanen jadi. Ah bener ya kasurupan reggae siapa Masya Allah. Ibu eta dipanen sekali jadi deui tanpa melak jadi deui. Saha itu Jibril? Umat anjeun. Urang mana? Urang Sangiang, orang Maja, orang Banten. Masya. Naon amaliana Jibril? Yujahiduna fisabilillah. Mereka mau jihad di jalan Gusti. Kunyawana, lamun nyawa dibutuhkeun jangmelan agama Allah tong ragu pikeun nyawa urang jangmelan agama Allah insya. Lamun nyawa dibutuhkeun pikeun ngabela nu sajeng bangsa pikeun agama urang nyawa urang pikeun ngabela nu sajeng bangsa. Lain ngan Indonesia mah negara nu damai. Lihat judulna kuatkeun akidah Islamiyah, jaga ukhuwah Islamiyah. Maksudna can waktosna urang mah berperang, yang paling penting sekarang kita berjuang berjihad. Nu boga harta jihadkeun hartana, aya pondok pesantren keur dibangun bantuan, masjid keur dibangun aya panitia pikeun ayakeun rojaban geura miluan udunan. Kadang-kadang panitia datang imah ditulakan. Hordeng ditutupan esda tidak asupkeun poho bereunah. Pamuda Masjid Jami Al Hidayah cocolowokan di luar imah. Assalamualaikum cari cing di dapur. Assalamualaikum cak anak-anak. Mama aya tamu, lain tamu cicing. Saha mah cicing ulah ngomong ke sana wan cicing. Panitia teh ai sendalna araya buak di dapur ai jelema nama Allah eta sane balang ih ieu mah jurig uyuhannya mereh teu ngaku jurig naudzu angsieun balangsak barang bere wejang muludan jang rajaban eueuh kabosen punten mana qasamalul abdi min sadaqah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah bal yazdad kata Nabi balikan nambah bakal nambah kabarokan rizkina amin. Bahkan cek Allah na Al-Quran Maja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Artos wallahu alam bil murad man sing saja maja'a nu geus ngadatangkeun si iman bil hasanati kana hiji kahadean falahu maka tetep pikeun manusia yang mengeluarkan satu bagian naon asru amsalnya 10 barasa misil perkara kawarkeunana. Insyaallah ibu bapak pemuda santri nu berjuang pikeun ieu acara bakal tambah kabarokan hirupna amin. Lain ulama teu udunan ku harta da teu boga udunkeun tanaga. Ulama teu boga tanaga udunkeun pikiran. Ulama terbuka pikiran ka rumah sakit isukan berobat terbuka pikiran tuh insya berangkat dari Kanjeng Nabi di perjalanan Kanjeng Nabi ningali aya hiji wanoja nu geulis sakabina-bina serina leutik mantak kirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda geulis nage kawanti-wanti endah maliwarna geulis bawang ajati endah bawati kudrat pamenteung daun seueur bibir ipis di jeruk sapasi gadonna gitu sapotong pangamulir kuwung-kuwung halis ngajeler pae mun ditili ketigigir. Wow, sinen kabeh ya hadir di sawang ati tukang len ditetep ti hareup Rasul ningali aya wanoja nu geulisna kabina-bina seuri leutik mata kirut kana ati gigi berderet bagaikan mutiara bibir basah bagaikan mangga muda ngan hanjakal eta awewe eta bikang tina beuheung kana dampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan. Mencak lagu Uyur Sunda mah bibir berem-berem banget bodas suku hidung bujur budung banget glowing gagarong ngebul awak naik gila aing teh naudzuh awas aing nu kitunya banget profil glowing gagarong ngebul kos haseup naudzuh tuh jamaah sadayana
Jibril aya naon Gusti saha itu awewe umat salira geuningan kitu rupana Jibril tara salat rajin salatna tara puasa getol saumna Gusti sugantara zakat tong waka zakat anjeunna mah sedekah unggal poe can munggah haji 5 kali munggah haji nage Gusti tara ngaji boh sakalian ngaji teh Senin ka Minggu tara balik Gusti mah Jibril atuh geuning salat osok puasa osok zakat dikeluarkan atuh ngaji oge dilakonan tapi kunaon disiksa ku Gusti Allah Jibril kunaon atuh ku boga dosa Gusti naon dosana Jibril pang salat osok puasa osok sedekah zakat dikeluarkan geuning boga dosa lain ka Allah Gusti dosana nyana boga dosa ka salakina dosa naon tara daek maturan salaki lamun keur dahar Gusti naon sariweuh naon hayo biasa we teu rumasa mah suka cimpor lotot ciga nu heueuh aing eta teh anu kitu aya mah percaya kula mah orang sangyang mah ibuna sarolehah sadayana nya osok maturan salaki osok asa tengah ngora baik ya entos gajihan karak manja sama suami bari nyakukeun imah ge manja tos gajihan mah bari ngalaku hanya dia Yadi nu salakna si Yadi ngaranna meureun hanya dia yang ada di antara jantung wow langsung apal kabeh sia kana lagu manya giliran nanggung bulan tanggal 10 ka 20 duit gaji mulai beak gajian geus dilakene kok geus fokus goyang nyakukeun ganti lagu sorga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku nantikan belangsak yang aku dapatkan nu parah mah akhir bul tanggal kol duit gaji geus be nginjemkeun fokus goyang nyakukeun imah geus teu lagu sapu biak genep parotong Pura-pura ramjadah doang buka salakingan molor lah hayo buka imah disapukeun balatak deui hese gablek salaki cokor ka bawah mah buka salaki di leumpang antara make sendal ampun aing mah kamana-mana nyeker we hayo mulut teu capek ka imah teh hihi peletak potong deui goblok doangan buka salaki kamana-mana nyeker salat Jumat nyeker balik make sendal goblok salaki pimbanguseun batur begitu mah hirup molor wah muntah molor udud hayo udud isukan mah kuaing tiang listrik di bakuan kuaing kanyot nyetrum modar kadinya sal aing boga salaki kitu teh teu mikir gablek salaki batur mah gawe ngan museuk we hayo mancing modar disoakeun di galengan kuaing kitu mah man aing salah milih salaki teh nya kitu mah nikah jeung RT aing baheula anu kitu aya awas ibunya ngaji na rajin ibadah na getol tapi nyari salah baturan salah kidahar teh lain cenah Kang doh ogoan tong ogoan taroskeun akang bade eman direncangan yang dahar bareng sebeuh keneh geus dahar ti heula lain henteu tadi keur masak ngasaan 3 piring dahar ti heula 3 piring mah eta diuk we deukeut salaki baik yukur bagur doang nu gablek duit doang mani manja keur boga duit nah pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan teh manja keur gablek duit mah awak disemprot hari ini suamiku banyak uang guys saya tak masuk resep karena lato-lato. Cicing Mang Santri, mau apa? Eta mah kudu loba sabab di kumaha apa di poe tarawih yang becik. Salah kena datang manja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Akang, anak aeti. Naon? Anak ae. Malaysia, ka mana wae belegu. Sasalah kena enten engko lindut. Aong, masa rokok meuli udud. Akang, entan ten entit. Naon? Entan ten entit. Malaysia, pujal atau saeutik waro. Apalagi suaminya kerja di luar kota, pulang seminggu sekali, kangen sama suami. Salah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Hono ida enduli empat. Naon? Hono ida enduli. Naon sih? Sono kacidang itu sekali. Apakah kau tidak berdusta, Rika? Tidak, Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku, Rika? Cincot ndrok muka. Naon cincot ndrok muka. Naon sih kanjing ngecopot androk ke muka. Ibu hayang ka surga hayang. Surganya seorang istri ada pada ridho sua. Kumate salah kumate ka surga nababari. Awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah aja. Anggap we sia boga Ka'bah di imah. Kalau sholat subuh teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah Allahu akbar salakina hawai wah ngaji kana utah Ka'bahna tara digosok eta mah masya gas duka dua eureun di Sajaratul Musa nu katilu di Bukit Tursina, nu kaopat di Baitul Amin, yang kelima di Masjidil Aqsa. Mi'raj ke Allah, hasil mi'rajnya adalah awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, dipertanyakan yang seorang hamba adalah sholat. Nah, maka kahade ulah rojaban enggak tahun tapi dina berjamaah peningkatan betul. Masjid Bararada maghrib tilu jajar giliran subuh mah tilu wan ngajajar. Tiluan ngajajar. Kage aki-aki doang. Kedeng di bulan Rojab, Syaban, Ramadan. Geran ngahudangkeun sahur jarang budak orang. Kage aki we nyetrekeun ini. Terkrek alah hadirek hadayana. Ngoning ngakon. Waos kantun tilu. Paur batur sahur paur mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah pek geurah salare deui kadang-kadang adzan subuh aki-aki teu beres nepi ka lohor poho ya aki-aki teu salat ge teu naon-naon bubar kabeh teh nu komat aki-aki marot leungit aji eueuh wekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayala shalah hayala falah kodok mati si shalah wekbar la ilaha illallah mangga isnau sukum akum duaan make istau sukum akum Allahu akbar inna sholati manuksi suki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Di tukang dolin bah dolin. 1 jam kemudian wairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang duaan ampun sebut ampun rewas ya aki Bismillahirrahmanirrahim Yasin di tukang protes goblok Yasin
Fatihah ge sajam komo Yasin. Wah beres lohor ya subuh ya. Ai cek Imam Allah aing kaceplosan. Mangkaning aing teu apa Yasin. Dah sapana we sunah ieu ah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala Allah ala cak mamun siro ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub balik deui kana dolin ganti ku batu nasi pepen ngaranna lebih kolot setahun. Allahu Akbar. Aing manu pendek weh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna kamu ada sambungan ieu. Inna teksudin lillahi wa lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Barang rukun aja ka tukang nuduhan geus paeh kabeh berarti. Ramekeun ibadahna masina ramekeun makmurkeun innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah hanyalah orang yang beriman kepada Gusti. Mudah-mudahan ulah rojaban hanya seremonial saja, rojaban hanya akbar acaranya saja, tapi yang penting daripada pengajian ini mudah-mudahan beres saja acara, orang bisa ningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Jam 12 pas ya jamaah sadayana, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.